Bawa buku dengan peso nih ngadir teh. Lupa tiba ya lagi akhir. Panai no kudu terbak. Betul. Ya, di dia mah ki geunah nya ada langhap. Tiis ieu. Terus siga di kebun tadi. Nah, pan ari ieu mah anu leuwih jelema dina hanapeun tangkal kui. Ya mah hati-hati rupa-rupa aya ngiuhan dina tangkal hui. Naon sih? Maksudnya ari ieu teh pan hui. Eta mah bahasa kilap. Bahasa kilap. Orang pan tadi mah diuk nya aya nama gedang. Nah. Lawan gedang Ngadeg. Gunana ngari mawa buku teh jadi kagores. Kakorek. Iya. Bab buku teh gudang kamu jadi kudu daek maca. Kitu oge lamun bukuna kosong nya. Lamun sia mah meureunna. Pan aya anu kosong jeung nu eusi. Aya nu kosong mah keur nyatet teh. Aya nu geus ayaan mah tinggal maca. Tinggal murah Tinggal murah. Bener. Bener lah. Bener Ki. Jadi gunana buku teh gudangna ilmu. Sebab bangsa urang teh kudu pinter literasi bahasa. Aya tu dari tarasi we. Tarasi cenah dicoyal teuing. Literasi perbendaharaan. Jadi merenang kabungharan bahasa. Gudang lain gedang nya. Gedang. Hari gedang mangadap, hari gudang mangaduk. Ngomong jeung Aki mah aduh loba pisan pulunganeunana bener. Lain balik deui kieu Ki bisi aya PR incu kuring gitu teh nya. Ari kanang kuda ning naon teh kanang kuda teh. Beda kanang kuda piraku disebut bungalow atawa gedong nya. Nah, jadi kanang kuda mah disebut teh istal. Oh, lain istana. Lain istal. Oh, atuh jadi ka gurah deui kitu tanya aya nama istal. Istal. Lain Ki. Da lain istal ge gedogan. Oh, gedogan sarua. Sarua eta nya. Sangaran bab kuda kan sok gedong. Oh, jadi gedogan teh. Kadinya istal. Oh, gitunya. Jadi kuda lepas gedogan teh berarti kuda keluar di mana? Lain ti imahna rorompok. jadi rorompok. Jadi rorompok kuda sok di bawah. Sado. Beda jeung sado. Beda sado, ai sado mah kuda nu ditarik ku kuda. Nah, pan ngaran sado teh kareh deui. Aya sado, aya delman, aya kahar. Ai jadi Naon? anu bodoh tapi ngakar, dokar. Halo, si bodoh ngakar. mata takut. Benar buku. Tidak kan dunia. Oh, jadi buku lain buku. Ya, dokar. Apaan meureun gudang ngabeleun yang sorangan mah meureun kumaha tah? Kudu aya supiran. Aya supiran. Supir dokar, supir kahar, supir delman. Teh ngaranna teh kusir. Oh. Lain si kusir teh jelema teh. Oh, jelema. Oh, ai banyak kuring teh kuda deui. Kuda di supiran ku kuda gitu. Mun kuda ge logor eta.